beres nangis Kanjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kanjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan beres faqultu lahu cekuring ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah kunaon nangis Kanjeng Rasul abdi mah teu hayang ceurik kunaon kok Gusti mah ceurik faqala saur Kanjeng ya Sauban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna lumansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun akhirna fa khaffafallahu anhum al-azab alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana summa qala alaihi salatu wassalam saur Kanjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema petakan pohara jasa cakakan mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah faqultu cek kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus ka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate caat pae hate poe dai hirup mah hate teh ka adi bager bae ka lanceuk bager ka uwa ka mamang eta ngaranna can hate neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah hayang jajan ieu aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta canghat teh nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh enca geus usaha aja hayang kawin tolong sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana guys, cokot cai sumur, bulaan, teuneun dihareup. Mareuli jelema, tina 100.000 jadi 200.000. Hisupna rada diuyahan teh terus dagang ditu, gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu. Dagang endog, cek cenah teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe kate teh nu kitu ngaranna ta dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge maneh hararese, ya poe kate ngaranna.
Batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyeng neangan dikang goblok poe kata teh nokol kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu lakuna poe kate awewe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poe katena coba lamun cang masalah lalaki hehe salah lagi hehe, dah seriba ya, ternyata ngaranna canggah teh, menang 2 bulan udah bawa grobol tuh. Wah hebat mah. Dah sahaja lemah nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab. Ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah. Atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nya hokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah kana kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah. Kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos itu mah mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu Saban aya salat khususiyah malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang ka dinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe baik iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pati urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga.
Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia-muliana sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol ta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol ta mah. Berak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma 3 ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna dileungitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab, Senin, Salasa, Rebo. Ngenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Kanjeng Nabi wa man shoma 7 ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi 7 abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atup. Kurang hayang ya atup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang atup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja tahu jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des mentekabita keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma 8 ayyamin, saja man puasa 8 poe, kutihat lahu 8 abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, hayi pintu surga lewat mana? Lewat mana?
Ieu gerbang Citra, ieu gerbang BSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka sorga. Bebas. Jadi ayah kartu bebas ke di ditu di surga teh aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah supet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kokoman salat teh moal khusuk keureut teli anjing kajian kokoman aja aing ulah tuh eta dijabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh bisa ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27. Oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah. Sambungkeun di Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak.
Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan. Jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah dahar doa. Tadi berang jadi peti, malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok diaya-aya tuh puasa apa diaya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa nak puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin. Dia lama puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu syiamu sittina syahran. Ditulis kata jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona. Terutama berangna kurang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki ya nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Spel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu suah keluar luar. Ieu keluar zohor asup deui keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan petok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek gitu. Hayang kanu gelis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek gitu. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli na ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe. Kitu tekad tuh Kiai Cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 20 kilo bae. Tuh, abdi mah baru-baru 20 tilu, cenah Kiai nyupir, abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah, 15 poe. Baru-baru 15 atuh abdi mah Gusti, ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. 7 poe. Baru-baru 7 Gusti, atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi.
umpah yang musik puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung labak. Wah kitu. Itu bisa sapoe acan budak seumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalingan. Kamalingan datang geus azamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit ka jeung kumaha kau situ mah. Ulah sama. Ustad tinggal ustad dah, ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Kan udah haju ngahina kau ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek baik orang-orang nyana insyaallah diceritakan tiga sauban anahu gola ciki sauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanit kan dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati oh masalah di dunia mah di akhirat tuh bermasalah masalah kiai banyak babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buruh tina doa Waalaikumsalam aduh karantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos gitu kita ditolol-tolol ya tetep baik kaditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin diberi jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa, "Wah, lamun di hadiran." Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng? Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina bogana ge ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mada duit. Balagi sebab gulana sok kadoakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan ini. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung mesti dibere duit.
Sakitu dong faktorna anu mantap embung diondang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah-eunahna salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata deui teh husu ieu. Kisah oban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisah oban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjuna. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numanca kuring terus ngada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqafallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana. Kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wa disariksa ieu jelema. Petakan poha Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat beres sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah kali itu moal puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran.
Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah iyalah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi ketenteraman